Sampurasun Aceh saha kaula Arjuna aduh tobat teuing mangga lingih-lingih kaulan semakaturan rawuh kahunyuk pangersa pangaulaan nuhun Aceh tingali pun lanceuk kaula nun nganukur empes-empesan parantos teu tiasa lebet cai-cai acan pangersa Kakang Semar Kang ieu kaula ye tiasa ngawaler aduh panyawat naon Aceh anu mawi duka kaula nun pangersa penak sareng pun anak astra jingga sareng dawala di jalan bieu kudu kumaha kaula nyaritana Ma semaka pihatur ma nuhun jang penak di mana sareng dunungan di jalan kalau resan mereka dieu Pak ieu dunungan teh aya yeuh Bapak Pak kajeuna mah jang geus teh lebet cai-cai acan Bapak maneh daya gerak kumaha atuh abdi diuk sabar jeung tawakal cepet apunten tina sagala pihak kalapatanana pun Bapak lan dina salebeting ulun kumaula tangtosna oge seueur lepat dapatan laresna dihampura kok Ma ya abdi nuhun jang tingali Bapak maneh ayeuna mah geus teu bisa nyarita Pak teu kabujeng abdi meser martabak teu dugi ka kota Pak Bapak teu bisa jang teu bisa nyarita hapunten Bapak abdi hapunten dunungan hapunten kalepatan pun Bapak dihampura dawala muga-muga we tiasa ngahapunten kana kalepatan pun Bapak wis kena bikin pinasti wis kena bikin pinasti kersayang wedi mapak bahya kenalara ya kenalara ya agan pun Bapak teh da lanong sadayana oge terus dilaksanakeun parantos dilaksanakeun sagala rupi lanong boh lanong kampung boh ti dokter kulu bawang sakintal ku abdi di kulu
mainnya nu gering siapa dia ngecoy sama beak nama ku akang ieu teh kumaha mimitina kawit nama panas kaula nun pangersa lami-lami manawi teu moal kateterasan ulan kawit nama kahujanan teteh ulan sugan teh pilek teh wungkul ayeuna kateterasan bilih pun bapak enjing pageto ulan hai parantos ka uninga mau abdi sadayana ulah dinaha-naha ku dunungan mudah-mudahan we atuh cing kararuat kulawargana kabeh ulah milu gering anguran singa doa sabab ku unggah jelema oge ieu teh bakal kaalaman kajadian kieu ulah gering sararea tapi lo dama kaula nun bakal kaalaman sumun katerangan ge parantos ngawartosan hulu nafsi dai katu maut dah naon Kang yen sadayana oge bakal kena kuruksak nya teh maut teh tenan kulna teh kul jame teh nyian teh eta teh sakabeh iya taku kituna memang ieu teh geus jadi biasa tapi heueuh saha nu teu melang saha nu teu cinta boh aceu kacaroge boh anak kanu jadi bapa da kaula ge baheula memang ngalaman beres malah kaula mah keur leutik keneh keur burei keneh dikantunkeun ku Kangjeng Rama Gusti Panu suwargi ulah remajana bilatung dulang muga-muga we urang astra jeung ngadawala cing bisa neruskeun perjuanganana cita-cita kolot nya eta anu bisa jadi kolot tauladan jadi contoh kabalarea Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam wallah mudah-mudahan itu sanajan bapak maneh bentukna kieu tapi seungit di masyarakat can aya kuciwana nuhun ulah mudah-mudahan abdi sadaya tiasa neraskeun perjuanganana cita-citana kitu ulah tapi da kaula datangna ka dieu teh lain dek ngalayat nu gering da teu nyaho gering teh kaula teh boga maksud anu tangtu aceu astra jeung ngadawala cing apa ieu nagara amarta teh sakedeung deui dijajah ku jalma-jalma nu sarakah wallah jalma-jalma nu biadab salah keur demam itu nagara budaya urang tereh kalindih ku budaya-budaya deungeun alah mudah-mudahan urang tiasa mertahankeun anak ulah amin tapi kakuatan ieu jurig nu ngajajah teh moal kuat urang kajaba ti kudu make teori ai teori na teh kaula nya teh kudu bisa guguru heula ilmuna teh disadap ke di mana geus disadap ilmuna bakal nyaho kalemahanana kaula guguru ilmu teh sabenerna mah kaula teh keur nyadap pangartina naon rahasiana ngan ieu teh syaratna berat guguru ilmu teh guguru ilmu ka eta raja ngaranna teh Prabu Jagat Netra ti nagara awu-awu langit raja-raja kabeh hampir sujud ka eta raja ku kasaktianana saena teh urang teh jadi ancaman maranehna carana kaula dek guguru ilmu ka manehna ngan syaratna berat ngan sanajan bari berat ieu teh da keur kasalamatan sararea keur kasalamatan negara jeung bangsa tapi kudu ngorbankeun hiji jelema heuh ngorbankeun maksudna teh kumaha lah nya kaula guguru ngan syaratna kaula teh kudu mawa jelema meunang motongkeun opat wallah atawa opat potong dicacag saha jalmina ulah saha jalmina saha kaula nu hampura ka sararea da ieu mah keur kasalamatan sararea
anu kapenta teh ceuk nyaeta Kakang Semar pisan kudu dicacag ku kaula jadi opat. Luh, tobat Gusti pun Bapak. Astagfirullahaladzim. Wing. Nah, nya anu borok dirorojok. Abong hirup karena teh semplek. Tara kapala ngaji jelema keur kieu. Semplek ngejak semplek. Teu lepat teh agan, teu salah. Eueur malabuh katinggang tihang atuh puguh we. Sudah jatuh ke tenggang tangannya. Cing Ridho sararea da puguh keur kasalamatan nagara jeung bangsa. Jeung tibatan Bapa maneh paehna mubadir. Ai kieu mah dipake syarat yakin keur Bapa maneh bakal jadi ibadah. Gusti Nu Maha Agung dunungan kaula. Ampun kaula nun. Saya nama kaula heulakeun. Saya nama abdi heula kan. Abdi teu tega upami abdi hirup ninggalkeun Bapa dicacag. Mending abdi heula paeh aya kitu mah abdi geus paeh teu nyaho meureun Bapa dicacag. Teu katingali nya Kang. Dina hirupna ge abdi bakal kagegeloan. Bakal kaedanan, bakal inget wae kana hate. Bakal bang beung-beung meureun mah. Moal nikmat sagala rupa oge ulan. Tangtos. Sabab abdi kabayangkeun wae panginten pun Bapa dicacag. Moal tega pasti kaelang-elangan sae keneh abdi heula we paehan ku agan. Abdi heula we ganah. Moal tega abdi sakulawarga we paehan abe teu. Teu jadi bayangan wae. Teu jadi bayangan ka abdina. Kaula heula. Nulungan. Keun bae maneh mah pot ulah keun bae mah entong mah. Sawios abdi heula we mah. Gan. Ti ayeuna keneh abdi mah teu satuju. Satuju keneh abdi paehan heula. Abe abdi teu terang pun Bapa dicacag. Abdi teu ningali meureun. Maneh sanggup dipaehan. Mangga ai demi nagara sareng bangsa. Mung abdi panginten Ridho demi pun Bapa beupeulieun abdi teh mulang tarima ku harta teu boga. Sae ku nyawa. Soalna mi HP mah bisi teu boga suluh. Bisi eueuh cai pangalakeun cai, bisi eueuh suluh pangalakeun suluh. Dewek moal tega. Abdi paehan ulah jang ulah keun bae mah entong mah aya keneh rama di Sekar Mume aya keur mulih ari abdi kudu balik ka mana keunna ku kuringe dituturkeun atawa kuring heula entong mending dewek heula mangga paehan heula we abdi tega lara tega pati tega lain kaula nurek maehan tapi ieu mah pamenta maneh abe kaula teu boga dosa. Waduh. Sok gerak tegerakeun kategaan paeh ulah jang mah sawios mah kana ku kuring dituturkeun pamungkas menta naon maneh dina katerangan natrat yen Gusti modek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa ridho hampura indung jeung Bapa pamenta abdi mah siji we hoyong ka kuping heula hampura emak ka abdi hampura Bapa ka abdi Pak sanajan Bapa teu tiasa sasauran tapi cepieuna mah muga-muga cing ngadangu keneh ku jorojoy manah Bapa ngahampura ka abdi eta anu bakal jadi lawang ka surga ka abdi. Mangga mah hapunten heula abdi ngarepotkeun ka mak ka Bapa abdi teh ngariweuhkeun muga-muga mak tiasa ngamparkeun hampura ka abdi dia hampura aja lah hampura deh euy sami-sami sok tegerakeun kategan pae tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu
Bapatan patah perlaya cang bulan 14 digenek di Malekme Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan mangga Bapak demi Bapak abdi Allahu Akbar tobat sastra jingga anaki ma hapunten sakali deui abdi mah ki hampura aja tuh ampun teuing dawala mangga sajajarkeun abdi salah ma hapunten ma ki hampura dawala da pamentana Aceu Semar Badranaya cepil nama ngadangu ku yeuna kajadian Beres. watak wantos Semar Badranaya dudu wong samanea Ya hinggih. lajeng kaluar nyawa tina ragana lingwang mukswa salirana lingwang mukswa salirana salira mukswa sapisan aduh tobat teuing geuningan ieu teh salaki geus mati Aceu salaki kaula nun Kakang Semar parantos teu aya aduh ampura Kang tobat ampun teuing Kakang Semar tega anjeun ai kaula kudu jeung saha Aceu kaula nun wayahna Kakang Semar dek dicacak jadi opat ku kaula dileuweung dicacagna hampura dek dibawa aduh Dewi Siti Ragen teu emut di bumi alam Kapiuhan. lajeng ieu nyawana Semar ngajangelek Dah. Leres. nepi kaki Kumaha. Kumaha bulan cem. di mana wujud geus katingker ku hawa nafsu kitu jadina Sumuhun. bakal ngorbankeun anu lian pangaruh jurig anu nyiliwuri setan Sumar mah kelong anu newo-newo Deh. Leres. gagah anjeun tapi moal aya nu leuwih gagah lintang ti kaula anu geus aya SK ti pangeran yen moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi ka anjeunna Walah. dina jero pengabdian tangtuna oge ngaliwatan hese capek susah payah Leres. cinekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan ma bener anjeun teh geuning istri nu sajati Sumuhun. kasih cepot kasih dawala teh anak sampeuran lain anak tegas tapi kanyaah anjeun luar biasa dibabawa ku bapa sangsara ridho jeung ikhlas teu ngarasula anjeun bari anjeun teh anak raja Sumuhun bulan. Istri soleh. waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya kalayan izin pangeran ridho pangeran kodrat irodat pangeran pitulung pangeran cager aja tobat teuing teuingan Arjuna nepi ka kitu-kitu najang anaking astra jingga dawala anak majang Leres. dunya kinasihan mak teh nyaah ka mararaneh teh jangnya ge ka anak sampeuran mak dek balik ka nagara mak dek minta tulung kumaha carana pikeun mulasara mararaneh Allah tenan wa istri. bapa maneh geus dibawa rek dicacag jang kudu kasaha mak kudu kasaha minta tulung sampurasun Aya saha wa istri. Satria ulah sah kasampean ngaran kaula laras dewa
Nur Cahya. Wallah. Eta. Dewa Nur Cahya kurang mana cing saeutik gede na anjeun teh KP pendek kudu jadi salaki, saeutik gede na meureun anjeun teh aya nyerep ilmu. Wallah. Tinu jadi salaki paningali batin anjeun geura gunakeun saha cing ieu kaula. Sira tobroskeun paningal teh mah. Hijabna eueuh-eueuhkeun. Cenah muka sapa hartina cenah tobros paningali anjeun ka kaula. Saha kaula nu sabenerna? Cing. Dewi Siti Ragen. Wa teu kuantos istri nu sajati. Saeutik gedena parantos nampi ilmu panemu jampe pamake ti caroge. Eces jentre pertela ngemang bolet. Yen ieu teh salaki nu sajati nyata Semar Badranaya. Tobat Dah. tia aki-aki teh bet ngaheureyan ka kaula. Nanaonan ieu teh ih. Aduh. Pak. Pakai cibit detik sekarang. Anak korban deh kumaha. Tenang. Di diuk mah. Nanaonan ieu teh aki-aki teh geus heureuy teh kaluwihan teuing. Ngareureusna. Ngorbankeun jadi anak. Tenang. Kapan urang teh eueuh deui pamuntangan angin kana kodrat irodatna. Gusti nu kagungan urang sadaya kana Rahman Rahimna. Sumuun. Can waktu nak maneh balik cepo. Dah. Eta. Bisa so teh nyawa na abus deui lamun utuh deui ieu wujudna. Beres. He daging geura patepung dijeng daging kulit patepung dijeng kulit. Getih patepung dijeng getih, urat patepung dijeng urat. Waras tu maneh jati-jati tu makaning waras. Kalayan izin anjeunna cager maneh. Alhamdulillah eta ngulisik deui. Aduh, tobat deui nuhun panutan. Calik. Eta we kulan. Nanging kumaha itu wujud salira dicacakeun bae da itu mah kurung. Panu penting mah eusina. Beres. Euy. Ai aka geus hirup. Geus. Ari silaing paeh keneh. Aya nu paeh nyonya jangkrik. Monya nu paeh nawar. Lupai hayang bawang aja. Udang aja. Udang ja. Lah, mak. Terus budak teh Mak. Ya, sahaya. Tanya ku maneh. Eta mak nu ka rerendengan gitu. Seperti Jeung lain muhrim. nya seperti nu geugeut. Lah. Naon? Tinggali emak dulu. Emak rerendengan jeung bolon. Hayang kaberondong. juga nama hayang kaberana. Mak, dawala. Ka mana bapak? Bapak maneh dibawa ku Arjuna rek dicacak jang. Astagfirullahaladzim. Ka mana ini teh Arjuna teh? Ke apa jang nu jelas merek dicacak? Cenah keur syarat neangan ilmu. Kayak ari ieu saha ieu? Tanya ku maneh. Saha asli? Wilujeng tepang ngaran kaula Dewa Nur Cahya. Urang mana? Kaula jauh. Tapi jeung maneh teh salemur tadina.
ti alam eueuh jadi aya tina aya bakal eueuh deui sarua sajajar jeung kaula satika sabakana mak cepot tuduhkeun mah ka mana lompatna Arjuna ku abdi rek dibeurik ku abdi dek di Pulasara nya ge parantos jadi wujudna da puguh bapa abdi hade goreng oge aya wajar meureun anak Mulasara kana jadi bapa nya perlu wujudna ngan ieu abdi teh kaget nah mah bet rerenengan kieu muni jeung budak ngora jika saya kasedih muni kawas nu teu aya kasedih bapa abdi maot teh nya bawa tertawa di atas penderitaan orang lain betul saha ieu mah ieu teh bapa maneh salaki emak jang caroge emak benar ai abdi paeh teh geus lila ieu teh seberapa tahun cikene oh jadi bapak mau teh majo nikah deui we Pak mak numutkeun ti Pak Uyud Busser penelitian kronologis mode kieu teh mah bakal terlibat ye bakal loba pertanyaan mah di pihak polisi sabab Purkuntu karitunggu lar gagak karitunggak leungit bangsat aya paling boa-boa itu aya pembunuhan berencana di skenario ari kieu jadi nama ayeuna Semar cepot dawala di paehan mak kawin deui aya permainan mah jeung juragan Arjuna ieu ada main juga apa bener lah ieu kacurigaan teh bakal timbul ieu gede ieu tidak boleh jangan ada main ada bana termasuk perselingkuhan ya mah waduh bener guys jadi tidak boleh jangan sabenerna bakatin ku nyaah ka maneh nyaah ka abdi mah lain kitu atuh nyaah mah gitu kumaha kronologisna pangna nyaah mak teh jejeritan minta tulung salaki mati anak korban nepi ka peuyeul mak teh jang ayeuna penting ieu lajeng kurunyung teh ieu lalaki kasep lain ku kasepna mah teh kapelet teh jang ieu teh maksa bogoheun ka mak ngan ku mak teh kieu cekeng lamun anjeun nulungan ka kaula mangga kaula daek jadi salaki asa pangyageurkeun anak nyaeta maneh asta jing dawala kitu mah teh kaleuwihan maneh teh dicageurkeun teh ku ieu syariatna jadi mak teh mung jalir janji da bapa maneh geus maot moal aya nu tanggung jawab da kawin mah acan mak teh jang nya atuh wilujeng aya kitu mah abdi rek nyingkah ti dieu mak wilujeng sasonoan sareng budak ngora pada bulan madu bener abdi bade mios ti dieu moal nyarek eta mah dahak mak parantos jadi janda ieu abdi geus kaula we aku bapa saterusna biar moal Semar teh buruk-buruk papan jati hade goreng oge bapak kuring anu ngurus ti leutik nepi ka sagede kieu teh Semar najan aya keur ganti na moal acara jeung manehna eta anu nyaah ka abdi ti leutik kaula dek neruskeun ka nyaah urusan di dinya ngan kuring moal betah di dieu bisi bosen anjeun kacicingan kuring ma moal jang moal bosen wah urang ini daerah kamu kesana pun ragap kan nyeri-nyeri hate aya di dieu nu jelas ieu teh bapak maneh asli ya kapan bapak kuring merek dicacag itu mah kurunganana tapi ieu mah eusina coba goreng dua di bapak wah curiga teh mah meni geget gitu
nya bapak urang pasti ya sia mereka leumpeuh Yuni sia teh pengaruhan yo percaya we leumpeuh Yuni sia teh dumeh itu jelema beunghar Saya. sabab Semar sempengangken-ngangken bar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam benar Semar iku dudu wong samanea terusing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan tidak percaya no way I don't believe you kan bae teu percaya ka kuring mah Bapak punyungan abdi semaheun abdi wah doraka sia ma panginten atuh dah nuhun maneh geus waspada dawala teu kahalangan ku iga maneh geus tobros nuhun jang Bapak nuhun dawala anaking maneh oge nuhun Bapak oge ka maneh nepi ka tega ngorbankeun jiwa ku nyaah-nyaahna ka Bapak tapi kanyaah jeung kadeudeuh dibalikeun deui ku Bapak ayeuna bisa riung mung pulung deui ya sia kapangaruhan teh putar lidah karek sakitu geus kadoktrin tidak akan gitulah dewek mah tidak akan percaya benar Kang lah amuan sampingna buka ciri Bapak urang mah boga ciri nu mandiri benar punten ah bade namun sinjang sok Astagfirullahaladzim makan Bapak permainan bapaknya gila ma hapunten ma nepi ka nuding goreng abdi wajar ja udon teu nyaho mah wajar luar biasa ai itu wujud kumaha Bapak urang tenggelan Arjuna ku abdi is ulah lamun maneh mawa dendam silakan mun init ka medan perang init ulah dibarengan ku dengki lumampah ulah dibarengan ku dendam lumaku ulah dibarengan ku ujug eta hartina gugur memeh tempur dilaka kabongohan bangsa urang ieu Wah, kabongohan Ri. raja urang dek diculik ya kumaha nyalametkeunana hayu anu rek nyurikna urang tewak Bapak uningati saha Culik rek tewak nen. dina sajeroning gering Bapak lain sagering-geringna monitor tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet nagara salamet musuh bisa kausir gitu hanya celangannya nama nya da lain sagering-geringna cek aing oge percayalah ke Bapak palingan eta pisang diwawal-wawal tadi diterima nya da pisang nama keti kotok di pangbuburkeun aku age beak teke lagi si horeng Bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah Heupeul bari teh. nya kapal tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega eta Kang ngalayang meureun budak leutik bisa ngapung gitu eta ngamonitor Kang leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah Bapak aing wah lang heuh sakitu jak moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh kayak gitu keamanan di urang kumaha cicingeun tenang ayeuna urang bejaan sakalian moal cukup urang teh kudu loba batur hayang maneh loba batur kantenan mak kaula nun ngaheur cai mah kerata tahar gitu maksudna bakal datang semah ka dieu nah cai mangga kaula nuhun lah naon kapiting itu kulub da boga kapiting we di saha mo gajungan non je di mana
anu dibeli ku si Gareng teh geuning eta mah cocokan tina karet Anu di bedol. eta teh Anu di bedol ku bola geuning baju. ngan lihat palingan dicook ku aing teh nyapit Lain ku mati ketingalianna saya teh. bade naon bapak teh urang nyalukan dulur bapak pindah ka dieu pindah ka dieu Jalanannya SMS kolot. naonana biukna pindah ka dieu Pindah ada geus montok. lah pindah ka dieu lah pindah lah Pindah. Loteng geus hangeus. maksudna Geura pindah. lajeng ieu Dewa Nur Cahya Tuh. meremkeun socana rapsidakep sineku tunggal mate ini babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi citalan rasa Iya iki. nyaeta ngagupai ngagunakeun ilmu panggupai rasa nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna Walah, iya inggih. anu digemol ku Arjuna leungit tina gemolanana cing belelesat datangna ka tumaritis mawa cahaya opat warnana beureum koneng bodas hideung Beres. putih kuning abang ireng barang ngagejelik kaburuan nyaeta jaradi jelema tingali pot aya cahaya naon itu loh kutumiri Itu miri nutuk leuwih teh. nah kutumiri teh beda koneng bodas hideung beureum Nu biruan temannya. pak ka dieu majuna nah jaradi jelema leuh Nah, satu geuningnya. Sing barun salih. buah startek teh teh Nya. Incun ini anu teh. Wilujeng Sumping, yap, Sampurasun, Rampes. Astagfirullahaladzim, eta teh dewa, Pak. Aduh. Tanyakeun ku maneh engke. Aya keajaiban gitu. Wilujeng tepang deui. Sanajan urang papisah. Tapi tetep urang hijikeun deui dina tujuan anu tangtu. Urang ngamuara deui dina hiji rasa. Sahak jeung sakawajiban. Laras mangga calik-calik. Aduh, cepot. Dawala. Abdi nuhun maneh geuning hirup ka. Ayo teh. Kula bapa maneh. Eta. Bapak Abdi. Main teh lieur ieu teh. Wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna. Aduh, anak king. Astra jinga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun. Nuhun maneh salamet. Saha ieu teh? Kaula bapa maneh. Liur. Wilujeng tepang deui mangga linggih. Aduh, nuhun salamet maneh. Bapak abdinya. Geuning nyaho apa we tinu tadi. Wilujeng tepang deui linggih. Cepot. Salamet maneh jang dawala. Salamet mangga linggih. Bapak abdi deui nya. Bener. Alah. Ya, Kang. ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi. Wah, ayeuna mah. Pak, ya. Loba nu ngabelana. Ieu teh Bapak abdi kabeh. Ari salira sarua.
nya itu sadayana itu salaki mak nya anyir kuatan emak kulimaan lu boga teh jamu naon Tuhan ngabela nandangan katunggaraan Bapak punyungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di Bapak ayana deket-deket anak talus bener mata gerak korehan anu sok didongengkeun ku Bapak ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina batur menganukur ngomong Bapak mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu diuk Bapak nya anu didongengkeun ka pungkur naon kan cing Bapak ngadongengkeun ilmu papat kalima mun ngahaji mun kawasa di jalan papat kali pancer lain nggak haji dari luar biasa ngimpi aing teh lain itu dewala aya keajaiban kieu kan kieu babarengan jeung Semar teh teh rugi babarengan ilmu laduni teh itu meureun eta teh ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu papat kalima genep 7 8 ciwit kakaknya benyeng lain korehan mah ilmu kolot teh ilmu papat kalima RW 3 papat kali pacar gitu lain jauh-jauh ke KRW 3 itu nuhun wilujeng sumping dulur kaula anu opat memang kaula salaku pancerna ngahaturanan linggih tetep urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana oh saya nanging kaula ngawakilan anu tilu lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma af'al dat hartina wujud sifat hartina rupa asma ngaran asma af'al pagawean kaula bade nyangakeun ka sarila salaku pancer mangga asma jeung af'al kaula geura lantik ayeuna doh eta wow si horeng raja THT oh janya kameureun jadi jelema daek cocorokot kumaha hate jurungkeun ku hate dijurungkeun ku hate bener oh montok jeung begang oge kumaha hate eta nu ngacongklokeun teh hate kan hate kusut nu jual begah wujud dek garelut kumaha hate segala rupa ge kumaha teh oh cing jadi guru amin jadi ilmu wujudna kitu datna sifatna kieu geus aya parantos kantun asma jeung af'al kaula eta ye pingaraneun anjeun gumantung kana warna pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Banyu waduh dupi kaula Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi dupi af'al pagawean anjeun wayahna pangnewakeun Arjuna Geramanian di pancuran Talaga Arum hatena supaya tibalik deui kana kamanusiaan sabab eta teh katenung ku jurig alah nyaan euy jurig jeung sakti wow kumawasa tapi moal leuwih mulya tibatan manusia ayeuna Bapa tingali
nukumaha nu mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana luar biasa idola eta ulah bapana kaula teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui sangeusna Arjuna sadar tuluy ulah waka kapusir daya amarta langsung ka nagara awau langit engke sarerea tepung di ditu dupi Arjuna bawa ka itu da geus sadar tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun ngajugjug negara awau langit dupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni wayahna pangnulungankeun Bima karunya Bima ayeuna dina embal salametkeun sangeusna dimanian langsung bawa ka awal langit di ditu kumpul siap itu cenah nonton di ditu di jadi nu payun Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi aya abdi Nurulung atawa nurulung rinit alah sia Nurus Tunyung pantes dupi kaulan Nur Bumi anjeun wayahna tepungan Kresna benar gara buru-buru datang gitu bilu ngarengsekeun ieu kejadian sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia tamang keluh siap ayo sabab Kresna teh pengaman dunya cing aya gawe gitu oh gaji begitu gawe teu gawe henteu hayang busung nya siap banget ayeuna kaula bade mios pot bek milu ka bapa nu mana maneh cing bingung ge bayu aing dia cing pengen lu ke mana Kang pilih hiji di antara anu 5 ieu sa anu panggede duit panggedena duit anu rencem Kang nurencem nenek abdi marek milu teh kan nu reuncem karena teu susah kuring mah kumaha tugas di pancer we geus milu jeung kaula saya mari lu EKB anjeun supaya ulah ya gangguan di jalan ayo dit mangga mari kana elap salametkeun Arjuna tersangka teuing bapak aing benar Kang ta eta boga bapak mak ngahep-hep we luar biasa itu Pak kejadian teh kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat eta salat patri daya deui Kang akan bisa sholat geus apa sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakonan nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna sholat geuning ai maneh tara-tara teuing atuh lain bener kedua teh injak resep eueuh buruhna sia tahu naon heuh da kudu kaharti heula awaludini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana nah itu kitu teh mah heueuh abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat aya janji dekul mah eta mah tuturut muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngicilik we kana mah dikepung apa dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh sok supaya kahartieun ai salat teh tugasna aqimus shalah adegkeun salat lain laksanakeun tapi adegkeun maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun nu hese digampangkeun
contohnya batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau Halouna telepon. anjir cacak syariat teh Nyai cager di Jakarta Nyai cek urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu Samenit. jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener da wadah tapi kunaon atuh naon dewek mah salat di keureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat Eta anjir pulsa teh zakat. tara sodaqoh tara nyieun kahadean ka batur Tara nulungan. kumaha lamun dewek daek sodaqoh daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas Eta boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeuketan kiai beureung jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun paling suwe dijual. rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana budu wa iya kana stain anjir puasa di keureueuh tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat tu barang hakan ngabulen maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah parasea Dahar lapar wungkul. zakat kalau beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-herang Siri omongkeun. Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileungleum teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon Cing. Jauh doang jauh Eta aing ladang puasa teh eta we THR nu dipelongna di THR. wah digadekeun kana urusan dunya paingan teh dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia da wala Pinter. kitu Pak syukur sok ayeuna mah urang gawe we salametkeun nagara salametkeun pamimpin urang nyaeta Gusti Yudhistira anu peuting kerek diculik Dari
Gusti geuning ieu teh Bapak Panglima semah kapihatur Bapak Komandan diuk salamet geuning kurang teh tingali aya Bapak Komandan aduh Gusti mana teh sanes kopi anan mana geus karep alhamdulillah nuhun agan abdi disalametkeun agan upami teu ditewak ku agan abdi moal teu gepeng wah pejet rag-rag kana batu diuk moal teu pejet agil nuhun agan dialungkeun ku saha ku jelema kulan wah jangkung gede wah gitu cakup mata teh jangkung urang mana urang negara awu-awu langit patih awu-awu langit awakna meber saluhurun agang sakedik awakna teh jangkungna non teh Sagi itu mah ya tuh. tatona dina bujal percaya eta teh jelema teh keur diincer kunaon sia ujug-ujug ribut dek ditewak ku abdi eta teh bade nyulik Gusti Yudhistira petingge ngalanggar sia ngalanggar naon lumatak kudu apa kana ilmu militer strategi militer eta teh mangkeluk teh ulah waka ditindak engke maneh haruba kabahaya lamun can ngalengkah ka ieu tempat amarta ke perbatasan ngaliwatan perbatasan kakara ngayakeun heula pertanyaan luar batas kene Kang jeung ulah ditindak heula belgug kudu apa kena hukum militer Allah salah lepat atuh abdi Hiltan menang pala menang palu ya lewat bangsat oge bisa sote dihukum hiji bukti dua pengakuan tilu saksi da ieu mah teh ngaku saksi bukti pengakuan ya. geus ngaku naon parantos ngaku yen peuting engke teh bade nyulik ngaku manehna baru ditekan ku maneh da mah sieun ditekan ku abdi mah ditekan dicicak manehna ngaku utusan ti awu langit bobo dicicak inung supuna maneh rakyat ngayakeun tindakan laporkeun ka berwajib ulah main hakim sendiri ulah janji aya nu leutik serba salah bisi kami yang belit kabeh sidik kuring teh niat bener niatna bener tapi salah ngalanggar hukum salah kaprah artina maneh jadi rakyat teu sadar kana hukum jadi dikik balik dengar kado aya kadua mengenangkeun bari baeud aya kadua rarato aduh na kudu kumaha aing hirup mun teu ngadukung pada hati nanya aing teh baru dengeun si age ka aing tadi dukung si Mahmud sumun rumaos saya agan tapi ieu teh wajib ditulungan aya budak ngora agan da abdi ge kabawakeun ke budak ngora nya ieu man bangkong pan da balik deui naon nah geuning balik deui keung Rasa gua batur. nah keung sabab di hareup aya nu ngaresek eta babari balik cenah mah di papagahan deh kacanakeun abdi teh ku budak ngora saha ngaranna teh Nur Cahya saha budak ngora ngaranna Nur Cahya panginten karek 20 tahun mah budak ngora pisan ngaranna Nur Cahya mun kabawakeun budak ngora eta oh eta mah jong ngajak gelut teh ka batur teh maneh cenah rek nyulik Raja Amarta nya eta teh salah bejaan jelema kitu teh da abdi teh apa gaul jeung kaula tiba heula tapi sia teu nyerep-nyerep aku teh apa duka kumaha
dibawa karena itu mau bodoh abis itu bodoh karena hukum masih itu saya wiwaha cewek itu oh kudu boga wibaha teh etika teh kugu manehna teu boga wiwaha mah kaing ibu sorame teman da baheula atuh ngaranna teh Nur Cahya budak di mana ai kapungkur teh budak teh di abdi keur leutikna teh nya dikukut di warah ku abdi tos 20 tahun leungit teh budak teh datang ayeuna geus dewasa panginten sekolah di luar negeri pinter teh kan eta teh saha teh eta Dewa Nur Cahya menang beasiswa jenius kengeng beasiswa teh sareng beas beureum leuh halus teh Abang kepanggil halus. halus sabulan dipanggil teh polontong nganagan waniana mah wanian dengan polontong pronto cekeng ieu cek abdi gede gitukeun ulah waka ngayakeun tinakan cing teh ieu aduh ulah nyanyahoanan sabab di urang teh aya nu berwajib eta cenah Gatot Kaca teh kalah kasorana gede gawe eueuh gaji ceuk saha teh eta ceuk Dewa Nur Cahya sorana ngomong gitu ka kaula bejakeun cenah ka Gatot Kaca sok da aing mah teu sieun eta cenah Gatot Kaca teh nu gede liang irung bener eta teh Dawala si Dawala mah harita teh nuju kiih sia teh masuk nyilakakeun euy di mana mangkelukna paling ditu Glan ini siap nah teteh ngadukeun pan itu teh ti pihak urang Gatot Kaca ti pihak urang nek diadukeun sakali-kali yang we lah aing we nu diaradu teh keun manehna antep sekali-kali Oh, nggak gombrangnya. di pali mana jelemana ieu teh dialungkeun ku aing ge pokona bisi loba batur bantuan aing siap ku si sun gokong kaharepkeun Saya iya. percaya aing bawa jangkrik awas sing hati-hati siap lu si udah Bawa jangkrik tuh. saprap tanepung Gatot Kaca sampun tumuju dengar wala tiluhur datang negosi moa anak Japati gitu wah anak Japati Ponggawa anda apa wah itu oh iya suara sorana gede wah sorana Di tahun suara kecilnya. sopo haranira nanya ke kaulah weh gini si itu ketemu lagi nya wah gimana sih teh ku aing ditoto gede sugan aing modar orang mau colena gerak di warung nah hati mawa kerating deng di jagoan ku aing mawa bubur ayam bubur nah si teh bubur mah paragi cangkeng kayak gitu itu mau foto bubur gitu bubur ayam bubur memaut itu mau foto lontong maut mah gugur gugur maut mah cing ai gugur mah ngabeledug jelegur jelegur teman ngabeledug mah jurig saha ngaran anjeun ngaran kaula Jabang Tutuka wah kesuartan Jabang bayi Jabang Tutuka Gatot Kaca Gatot Subroto
Gatot Kaca Purabaya Puru Kuntul Karitungu Purabaya Kancing Jaya Kancing Cetet Kancing carikeun ngerikat gitu aingnya nakis lebih kapas gitu boy mata kena ngerikat aing Kancing Jaya Krincing Wesi Krincing Wesis besi Krincing Wesi Arimbi Suta Arimbi lapar ayak bere refleks gitu aingnya percaya lebih kapas we Arimbi Suta Bima Putra refleks gitunya lebih kapas we tuh Bima Putra Badalungan Badalohor cepet gitu lebih kapas we Kita cepet. wani marang aku rawani dening ngopo acan lah dengit coba maju kurang ajar ayo pada geuleuh ti tadi kene aing kasih aja jadi jeung si Huis nama saha ngaran sia ngaran kaula saha Semar Suta Semar Suta Siti Ragen Suta Siti Ragen Suta Jokowi Bagong Bagong Astra Jingga Sepot Sutisna Abdullah Uned anjing lu baru baca ini aja modar sia musik sia modal sia ya itu anjir bisaan euy ya gitu leutik iya anjir berat euy berat alah berat wes berat ya woi aduh eta anjir Rika teh gitu teh mah sangka euy tukang ulin atuh woi sok sia alah gelo aing ditotong aya naon manuju What? lieur kan Bebas. Ini digawang kacida sama jengguluh kayaknya. Oh. What? What?
Alah lieur euy. Moal teu ulang lu. Naon Kang? Boa gay sia teh. Homo sia nya. Pek anjing pek. Homo dititah sia mah ulo. Mau diasongkeun. Udah bebas. Ampun. Mau diasongkeun. Dulunya ini Kang. Terus saya ngingkring tuh. Eta tetengeulan Kok gitu pulan bangsa naon si Gatot Kaca. Woi. Penasti kersayang tumampa. Iya. Leungit Senopati Dadia Dewi Gedeng Permoni. Ampun teuing Gatot Kaca. Curig awewena. Boros. Gan. Ya. Dong. Lebar agan. Awak. Awewe cacageun. Awakna memulus. Awak nama bodas. Kumaneh we tuh nya agan heula. Ampun. Euy make jadi bodagan heula. Kunaon agan teu ditewak? Alamatna nyaho. Tek lumpat ka mana tah awewe? Rasakeun sia. Penasti kersayang tumampara. Duh, iya. Ieu patih nagara wau langit dijamak ku Yesina teh. Leungit tanpa bilang tanpa kerana jangelek jadi lurah togog teh juman. Iya. Ya. Wih. Sak dituntun ku cucu. Dasar tukang lolodok. Asal dunya paduli picilakaeun oge. Tuh sedaya-daya. Upami teu kieu apan urang teh sami-sami tugas. Wah, sampai kepentingan atuh. Sadaya-daya nyangakeun upami lepat naon hukuman balik. Bisi kapanggih ku si cepot sia disiksa ge. Teu pindo dam ini. Ucing-ucingan jurig. Tapi kalau meskitu eta ucing-ucingan Satria. Geuning ieu teh Raden Gatot Kaca. Ngomong naon sia ka kaula? wah iya. Bener sia nyebut gede liang irung. Kek saur saha ieu teh? Tong tadi aku. Kaula lain Gatot Subroto. Tapi Gatot Kaca. Oh, si Cepot nu ngadukeun nya. Geus salah deui. Si Cepot nu ngadukeun. Cepot. Pot. Kang. Itu di sauran. Cepot. Kang di sauran. Marekeun datang sieun. Dola. Abdi pamulikeun udun. Abdi aya agan abdi aya.
Nah, itu sekolah. Pemulangan anak pan gede. kebeneran seripayahan gue terus ini si cepotna kantun aya si dawala gerepek calukan huagan Koskan bodoh. pelan ya aya besar wajeng si aya Koskan bodoh itu. urang teh sanes doma tong diadukeun ku nu laleutik anguran urang sadayana cingasuh anu laleutik supaya maranehna araman tarang terem ulah nepi ka nimulkeun hal-hal anu diharapkeun